Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastapun ailam sepuluh. Sarang ya, Adi Hidayat. Dia orang menuju persiapan kanggo angkat ke Jogja. Biasa ditinggal. Iya, orang nuju istirahat heula daerah Tasikmalaya. Iya, orang menuju di Ciamis, menuju ada istirahat. Iya, orang nembe dugi di rumah makan Lemah Ledok. Nah, saya apa dikasih kami? Biasa ditinggal. Para gemel. Nuju ngantosan sarapan pagi. Lapar aduh. Iya, arurang nuju di Candi Ijo. Biasa dilihat, ditinggal maksudnya teh orang memanjat. Wah. Pemandangan nah itu. Aduh, ya loh. Oh, pemandangannya bagus. Fisik radot. Ya kena next bro. Ya. Kali burak. Kalau tajina house yo. Mantap. Candina. Iya, arurang iya tos dugi di Candi Ijo. Tuh. Sep. Tuh. Hadina aduh kakak mana Hadina mah. Biasa we nganclong. Tuh, iya tuh, Santos naik jeep. Santos naik jeep tararumbeng teh. Iya, arurang nuju di hotel kamar 216. Nembean arurang tos mam sesarengan. Tiasa ditinggal kayaan nana pebalatan. Iya, arurang bade nembean bade angkat ke Jalan Malioboro. Tuh. Caleuy. Tuh. Persiapan. Ya, bade persiapan ke Malioboro. Iya, ada orang desa iya kan Papah. Ya, menuju Papah lah ke Jalan Malioboro. Tuh. Serepisan iya na. Sama lah Bapak. Serepisan jamina rame. Kamana lah. Ya malam minggu lah. Iya, abdi nuju sareng rencangan
menuju Meser, menuju nyobian minuman khas Jogja gitu. Wedang ronde. Nun namina teh wedang ronde. Di caket Taman Pintar. Bari ngantosan rerencangan nu sanes abdi ieu sareng Saipul ameng heula ka daerah ieu Taman Pintar. Ya, bari ngantosan rerencangan nu sanes gitu. Iya, ayeuna arurang nuju siap-siap bade angkat ka Merapi. Boys tos alaya hantun angkat. Iya, arurang tos dugi di daerah ieu. Ya, kawasan wisata Gunung Merapi. Tepat nama di tempat wisata Batu Alien. Ya, sampai di lokasi. Iya, ayeuna abdi sareng Hadi dugi di Bangker Kali Adem. Rek penyamaran lu. Ini sama kunci motor wae. Sareng kamari teh abdi teu ngadamel vlog sareng Hadi ku sabab baterai HP-na seep. Mung sakitu vlog ti abdi punten bilih aya kekecapan anu teu merenah kana manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.